Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji rahmatal ghafuri dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Alhamdulillahi musolliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Yaqulu bakal ngucap atau ngadau saha roji jalmi saha roji anu ngarep-ngarep rahmatal ghafuri kana rahmatna Gusti Allah dat anu seueur ngahampurana. Dauman dina salamina Sulaimanu tegesna Syekh Sulaiman huwa anu ari itu Sulaiman teh al-Jamzuri eta bangsa urang Jamzuri. Alhamdu ari sadayana jinis puji anu opat lillahi eta tetep milik Gusti Allah. Musollian barina anu maca sholawat ala Muhammadin ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi sareng ka kulawargina itu Kangjeng Nabi Muhammad waman sareng ka jalma tala anu turut itu man ka Kangjeng Nabi Muhammad. Ae yaqulu tegesna ngucap saha muammilun jalmi anu ngarep-ngarep ihsani rabbihi kana kasaeanana pangerana itu muamil al-ghafuri anu seueur ngahampurana itu Rabb. Ai al-kasiril magfirati tegesna anu seueur ngahampurana. Ae asatri tegesna anu nutupan itu Rabb teh alal khotoya kana pirang-pirang kasalahan atawa dosa. Palam yuakhid mangka henteu nyiksa itu Rabb alaiha kana itu khotoya daiman dina salamina. Sulaiman bin Husaini tegesna Syekh Sulaiman putra pamegetna Husain ibni Muhammadin putra pamegetna Muhammad al-Jamzuriyu anu bangsa Jamzuri nagarana. Bil mimi kalawan ngangge mim ba'dal huruf ba'dal jimi dina sabada huruf jim kama sapertikeun perkara zakaro anu geus nyarioskeun hu kana itu emma saha Asy'arani Imam Sya'rani fi tabaqatihi dina kitab tabaqatna itu Imam Asy-Syahiri anu kamashhur bil apandi kalawan pirang-pirang kitab apandi.